Dan Sahdan kurang ujuk-ujuk kala ieu nepangan ka urang dieu nya. Etang-etang tilam kasono. Leres. Haturan ka Bapak Hajat, Ibu Hajat. Aupik. Haturan ka Ibu Hajat, Bapak Hajat. Aturan kanggo ka Bapak Kades Sukamulya, Bapak dari Sugandi Kula. Bapak Hajat, Ibu Hajat anu bageus. Ieu laku tepang sono. Patepa di papangpung yang akan tilam sononang Bapak Papio, Bapak Hajat Ibu Ani atur ada pinusun Ibu Kopi Nopian anu bageus ya lagu tepa sono kuninganan Pak Kades nyangkakeun kasadayana mugi jembar sing laksami mugi jembar sing laksami tepa sono nami lagu Bapak Aep kali Bapak Kades anu bageus hoyong nepangan ka Bapak Kades Sukamulya Bapak Deni Sugandi anu bageus anu mana Bapak Hajat kali Ibu Hajat aturan abdi nu sono nyalakeun dalam sunon sor asada Bapak Hajat anu bager ngahaturkeun patepang sono oyong di tepangan heula hatur nuhun anu bager di haturanan patepang di geranya Bapak Lurah anu pangabageurna abdi sono hoyong di tepangan heula ku Bapak Lurah anu pangabageurna di haturanan disarengan deui ku Bapak Hajat Ibu Hajat anu bager kapayunan haturan abdi kusono Bapak Hajat deui anu bager abdi sono di tepangan heula ku Bapak Hajat anu bager kapayunan hoyong di tepangan deui ku Bapak Lurah anu mana kapayunan di haturan kapayunan iya lagu tepang sono nganggakeun geranya Ibu anu bager di haturanan hatur nuhun Ibu anu sayang haturanan patepang abdi nu sono geranya Bapak Aep Bapak Halim anu bager kapayunan Bapak Aep Bapak Halim anu bager hoyong di tepangan heula Bapak Aep deui anu mana
abdi nu sono Bapak Haji Jana anu mana aturan abdi nu sono Ibu Haji Eis anu mana aturanan Ibu Haji Eis teh anu mana hayang ditepangan ku Ibu Haji Eis anu mana aturan abdi nu sono Bapak Lurah anu bager ieu lagu tepang sono ninggalkeun geranya Bapak Lurah teh anu mana diaturan geranya anu dipayuna sadayana anu balang geura kapayuna aturan abdi ku sono kapan abdi kapan abdi kapan abdi dak kerebalu ngapapawang hajat anu bager nah dirupan kamana jalan soreang moe diakan ari sapanjang mah tacana kasore